Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring nami Adi Nuryadin, guru pembimbing SDN Ciaros 1. Tantangan sasih Maret nyaeta sajak Sunda. Sajak Sunda anu bade di review ku simkuring nyaeta anu judulna Budak Tawakal, karangan Akub Sumarna. Budak tawakal, budak lembur anu dusun, embung neangan pangarti, resep guyang di walungan, ulin bari ngangon munding, jeung leletakan di sawah, teu inget pikeun di akhir. Ngulik harti ti leuletik, ngudag luang ti bubudak, rek sakola rek masantren teu aya halanganana, kari daek urangna. Sok leuheung raheut ku pedang, bisa tereh cager deui. Tapi mun raheut hate mah lamun geus karasa nyeri, hese rek lipurna deui. Karasa saumur-umur sok remen nyanyautan, kambuh deui, langka pisan nu bisa ngubaranana. Tapi anu pinuji mah tetep takwa iman tauhid, pangger hate jembar manah, teu galingging runtik galih, henteu ngunek pikir. Mung sakitu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.